Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suhada'i wa sholihina wa jami'il malaikatil muqarrabina wa ususan ila rusyabil qadir ajilani. Khususon laruhi musanibu kitab Fathul Qorib Al-Imam Al-Alama Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Suja. Khususon laruhi Syanawi Abantani wa khususon laruhi Abuya Dimiyati wa khususon laruhi Abuya Uci Turtusi bin Abuya Dimiyati wa khususon laruhi Kiai Haji Aceh Tapsunji. Khususan laruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tapsunji. Khususan laruhi Kiai Jindanawi bin Kiai Haji Syafi'i. Khususan laruhi Bapak Ibad Baru Zaman bin Aki Jamil. Wa usulim wa furim wa silsilatihim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat ala hayya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Alhamdulillah patebang disarang para wargi sadayana urang ngalogat sasarengan di urang samikeun logatanana upami abdi salah mangga lereskeun dina maca atawa dina ngalogat komentar wae urang belajar sasarengan sanes badi ngagurui kitu. Buka halaman 4 kitab Fathul Qorib atau kitab takribna paslun fi dzukuri syai'in fi dzikri syai'in atos ieu mah ieu nanya kamari ieu bagian 7 ieu bagian 8. Paslan takdiruhu raaitu paslan raaitu ningali kuring paslan kana ieu pasal fi bayani ma anu tetep dina martelakeun perkara yahrumu anu haram non istimaluhu makena ieu ma minal awani tina buktina pirang-pirang wawadahan wa ma fi bayani jeung dina martelakeun kana perkara wa fi bayani ma takdiruhuna teh jeung nartelakeun dina perkara ya juju anu meunang makena ieu wawadahan gitu. Jadi ya pasal teh nerangkeun barang atawa wawadahan anu meunang dipake jeung wawadahan anu henteu meunang dipake gitu. Wabada'a jeung ngamimitian bil ulaku anu awal. Wabada jeung ngamimitian musonib bil ulaku anu awal pakola mangka ngucap ki musonib wala ya juju jeung teu meunang fi ghairi daruratin dina salian darurat li rajulin kalalaki awi imraatin atawa ka awewe naon isti'malu syai'in makena perkara min awani dhahabi tina buktina pirang-pirang emas wa fiddati jeung perak. Jadi henteu meunang makena wawadahan dina salian keur darurat nek lalaki nek awewe teu meunang make wawadahan tina emas jeung perak. Lafi uklin henteu dipake dahar, lafi syurbin jeung teu meunang dipake nginum misalkeun piring, syurbin dipake nginum misalkeun gelas. Wala ghairihi mah jeung teu dipake dina lian wadah dina lian dahar jeung nginum. Wadah naon wae salian nu pake dahar, tempat dahar jeung tempat nginum eta haram. Wa kama jeung sacarakeun perkara ya rumu anu haram naon isti'malu ma makena perkara dzukira anu geus ditutur ieu ma ya rumu haram naon ittihaduhu nyekelna ieu ma min ghairi isti'malin tina salian dipake fil as-shahih dina mungguh kaol anu sahih. Yang deui cenah nyekelna ge haram nyekel piring tina emas atawa gelas tina emas.
cek kaul anu sohe komo dipake dahar atau dipake nginum. Wayah rumu jeung haram deui aidon kalawannya kitu deui naon al ina wadah al mutliu anu disipuh ieu wadah bizahabin ku emas au fiddatin atawa anu disipuh ku perak. In hasola lamun mahasil sipuhana teh minattilai tina sipuhan anu saeun hiji perkara biurudihi ku ngasonggeunana ieu sipuhan alan nari kana seuneu. Jadi lamun mah disipuhna teh diasongkeun kana seuneu teu meunang kitu make wawadahan anu disipuh ku emas atau ku perak. Waya juju jeung meunang ieu mah naon istimalu ainin makena wawadahan ghairihi ma anu salian ti wawadahan emas jeung perak. Ai ghairi dahabi tegasna wawadahan anu salian ti emas wa fiddati jeung perak. Meunang make wawadahan salian ti emas jeung perak minal awani tina buktina pirang-pirang wawadahan. Anapsiati anu alus anapisati anu alus kaina yakutin ari contona sapertikeun wawadahan tina mutiara meunang. Wawadahan tina mutiara tina yakut kitu atawa tina batu berlian meunang wawadahan. Misalkeun tina batu marmer wawadahan gelas piring meunang, tinu barang-barang anu antik anu mahal meunang. Salian ti emas jeung perak teu meunang gitu. Wayarumu jeung haram deui naon al ina wadah al mudabbabu anu ditambal ieu wadah bidobbatil fiddatin ku tambalan perak kabiratin anu gede tambalanna teh urufan cek adat lizinatin karena supaya jadi papaes karena ngagindingan jadi perhiasan ditempelkeun kana eta teh jadi perhiasan ditempelan perak teh niatna teh haram. Fa in kana culuy lamun mabukti itu tambalana kabiratun eta gede lihajatin karena aya pangabutuh nambalna teh lain karena ngagindingan lain karena papaes jaza mangka meunang itu tambalan ma'al karohati sarta makruh menang tapi makruh lamun mah tambalanna teh gede tapi pangabutuh maksudna supaya henteu bocor ditambal ku perak teh menang teu nanaon tapi makruh gitu. Au sogiratin atawa tambalanna teh leutik ngurupan cek adat lizinatin tapi karena arah-arah gigindingan saeutik tapi gigindingan atawa nyieun papaes kurihat semangka dimakruhkeun itu tambalan gitu. Auli hajatin atawa karena aya hajat lamun aya hajat aya pangabutuh palatukrohu mangka henteu dimakruhkeun itu tambalan. Ama dobbatu zahabi anapun ari tambalan ku emas patah rumu eta haram mutlakon barianan mutlak. Tah, lamun nambal naon barang-barang naon bae ku emas eta mutlak haram sok sanajan aya pangabutuh gitu bolong yang ditambal ku emas aya pangabutuh supaya teu bolong angger haram. Tapi lamun ku perak mah lamun aya pangabutuh teu nanaon tetapi jatuhna ke makruh boleh tapi makruh tapi ku emas mutlak teu meunang. Kama sapertikeun perkara hukum sohaha anu geus ngesahkeun anu geus nyohehkeun hukana ieu ma saha An-Nawawi Imam Nawawi. Paslun bi istimali allati siwaki wallahu alam bisawab. Punten ieu lampu flashna pareum.